Persiapan acara tahlilan 7na almarhum Farhan. Muhun nya guys, ieu teh karasa geuningan geus 7na deui almarhum Farhan. Ninggalkeun urang sararea teh geuningan. Nya guys, nih asa can percaya we ieu teh. Asa terasa ngimpi keneh kitu. Nya lamun keur ngalamun sok ngabayangkeun ya Allah Farhan bener kitu ieu teh. Nya guys, abi wae oge kitu lanceuk sabaraina asa ngimpi, asa kumaha kitu nya. Kumaha deui anu jadi indung bapana meureunan ya Allah. Kitu nya guys, emang ieu teh takdir tapi asa teu percaya we ieu teh. Bimimin teh cenah heueuh siga we anu tegar padahal urang teh cenah komo lamun keur sorangan mah. Inget wae. Nya bising sabar we da geus kumaha deui atuh. Jalan terbaik meureun mata kieu oge. Coba meureunan mun si Farhan dipanjangkeun umur. Ayaan badanna anu teu stabil geuningan da meureunan bibi bakal bulak-balik ka rumah sakit. Deui karunya ka si Farhanna we lamun dipanjangkeun umur teh mah ka nyeri meureunan. Ku Allah dipondokkeun umur oge meureunan jalan terbaik ieu teh. Geus we ayeuna mah kudu narimakeun kana takdir. Ceurikan wae karunya ka si Farhanna. Tuh nya guys, ieu teh singkat caritana geus ararasak we. Keur ngabarungkusan ieu teh nya guys, erek hana besek-besekeun. Erek ngarariungna teh ieu teh bada asar. Biasana mah geuningan bada isya tapi ayeuna mah da heueuh ku sangu teh ameh katarimakeun pisan geuningan cenah cek bimimin teh. Bada asar mah geuningan can bararuka puasa. Jadi pas buka puasana teh langsung maruka ese. Jadi bener-bener katarimakeun teh. Lamun bada isya mah geuningan moal katarimakeun pisan da heueuh meureunan beuteung geus warareug. Ieu we keneh teh mubazir. Alhamdulillah we geuning ieu ge loba anu mantuan teh. Han Farhan mah jalma soleh, jalma daekan. Loba anu kakenangna teh ku kebaikan Farhan teh. Farhan mah nembe balegna oge 3 taun. Taun mah dosa-dosana oge kahapus we ku kebaikan Farhan selama di dunia. Atuh nya guys, geuningan da ai lalaki mah balegna oge 15 taun. Nya atuh otomatis 3 taun balegna. Da 18 taun geuningan Farhan cicing di dunia teh. Tos tenang ayeuna mah di alam kubur, mudah-mudahan we sing husnul khotimah, sing ditampi iman Islamna dicaangkeun alam kuburna. Insyaallah Farhan mah ahli surga. Amin. Tuh nya guys, ieu oge alhamdulillah acarana teh lancar. Di hari pertama sampai ka 7na. Alhamdulillah we geuning aya milik rizkina. Mudah-mudahan we atuh engke kanggo 40na jeung 100na sing aya milik rizkina deui. Dilancarkeun we sagala rupana. Bagja pokona mah han loba anu ngadoakeun.